wabarakatuh. Sampurasun pamirsa, patepang deui simkuring wastapun Risya Melia. Dina danget ieu simkuring baris nyarangan pamirsa sadayana dina acara Gujubar Gejebur edisi Kamis 21 Februari 2024. Di wewengkon Bandung Kidul, khususnya di Wangi Sagara, Kecamatan Majalaya, aya hiji tempat wisata nyaeta Majalaya Waterpark. Tempat wisata ieu nembe dibuka satahun katukang. Majalaya Waterpark ieu kakoncaran ku tempatna anu endah sarta wahana caina nu rupa-rupa tur hade. Di adegeuna tempat ieu asalna tina obrolan Lurah Desa Neglasari Kecamatan Majalaya, Asep Jainal Malik jeung Lurah Cilame Kecamatan Kota Waringin, Alo Sobirin. Majalaya Waterpark diadegeun dina lahan Desa Neglasari Kecamatan Majalaya nu legana 8.000 meter persegi, ngagunakeun sistem gawe barang bangun guna serah salami 20 tahun. Tempat ieu resmi dibuka kaping 15 Juli 2023. Harga tiket asup ke Majalaya Waterpark dina poe Senen nepi ka Jumaah dibanderol Rp20.000, sedangkeun dina poe Sabtu jeung Minggu dibanderol Rp30.000. Harga tiket anu tos dibanderolkeun acan nyumponan kana fasilitas anu aya di kolam. Contohna, saung sareng ban kudu nyewa. Saung disewakeun Rp20.000, sedangkeun ban disewakeun seharga Rp20.000 jeung Rp40.000. Fasilitas anu haratis aya kolam budak, kolam salju, kolam arus, water slip, jeung bumerang. Sanajan tempat ieu teh jauh ti puseur kota Majalaya, tapi nu nganjang teu oleh pinuh. Komo deui poe Sabtu jeung Minggu mah nu nganjangna leuwih ti 1.000 urang. Hatur nuhun ka Gisya Amelia anu aya di studio. Simkuring ayeuna parantos aya di tempat wisata anu kasida indahna, nyaeta Majalaya Waterpark. Nah, ngaran tempat ieu teh tiasa dingaranan Majalaya Waterpark. Namun ku margi posisina ieu letak tempatna aya di Kecamatan Majalaya. Nah, kita masukinnya namanya nama wisatanya Majalaya Waterpark. Ya. Lokasi spesifiknya teh di mana, Pak? Nah, buat alamat lengkapnya ini di sini kan depan kantor Desa Wangi Sagara. Titiknya di Babakan Dago RW 10 Neglasari. Iya. Saha anu ngarintis tempat ieu teh, Pak? Desa. Ini milik pemerintah apa milik pribadi? Ini PTA, perusahaan maksudnya, bukan pribadi. Naon anu janten daya tarik di tempat wisata Majalaya Waterpark? Ayana tepatna strategis, dina segi wahana kan benten sareng anu sanes, sapertos aya bumerang. Ente anu jadi ciri khasna teh bumerang. Konsep anu digunakeunna kanggo tempat ieu kumaha? Nah, konsep kanggo ayana Majalaya Waterpark itu kanggo wahana bermain anak, Kak. Iya, kita kebanyakannya buat wahana bermain anak. Iya. Fokus ke anak. Iya, fokus. Kumaha cara ngapromosikeun tempat wisata ieu sangkan menjadi ramai sapertos ieu? Kita ieu nganggona lewat sosial media oge, lewat sosial media ini maksudnya pemasarkeunna lewat sosial media secara online gitu. Ya, online atau offline juga. Nuhun. Iya. Di dia simkuring nuju sareng pangunjung anu nuju amang di kolam renang Majalaya Waterpark. Kumaha tanggapan Ibu ngeunaan tempat wisata Majalaya Waterpark? Alhamdulillah, Majalaya Waterpark baru salah satu wahana air yang ada di Bandung Selatan. Ibu baru pertama kali ke sini, tapi alhamdulillah memuaskan. Airnya bersih, wahananya bagus, tempatnya bersih. Alhamdulillah. Wahana naon anu kairut ku Ibu? Itu tuh. Nah, teh water bunga, sesorodotan. Hatur nuhun Ibu. Ya, sami-sami. Pamirsa, wata dinten ayeuna dicekapkeun di dieu. Simkuring pun Risya Amelia ngawakilan Gujubar Gejebur, sejak amit mundur, amit mungkur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ini parah nih.